Sok siasahan sok godin di leuweung, hah? Ngaku. Tipe-tipe orang godin di bulan puasa. Kela. Nah, Eta sageung kieu. Satu, pura-pura pengen BAB. Oh, Kang Gondrong. Kang Gondrong namanya Ikut, Mas. Ibu Gondrong. Yuk. Kapan? Hiji. Kurang mah yang udut, Tunggu nang. Kemali puasa. Urang mah keluar deui ieu teh genep. Cerot. Tak urang deui teh urang deui. Hah? Kawesin lain. Heeh. Baiknya. Tong lihat deui. Tong lihat deui ya. Heuh. Siap Mang Ijay. Ana ieu teh, Kang Gondrong namanya teh lagu urang. Cerot. Ana ieu teh, Kang Gondrong namanya teh lagu urang. Cerot. Udah meme apa geun? Duh, kamana ya si Iku? Lila teuing modalna. Duh, Kang Gondrong kalah balik. Aduh, jadi betung. Curiga urang ieu ka si Iku. Kudu disamper ya dia lila teuing modal teh. Waduh, mending ngebul kieu ya dah. Wah, patut dicurigai si Iku. Pasti karena godin ngebul kieu. Urang boga ide dibiur ku urang pokona mah. Tah diguyur ku urang. Oi, tumanan sia teh. Dua, godin di dalam mobil. Setengah jam can datang gini. Meuli martabak teh aing godin keburu lapar di. Nah mobil kieu gawe. Aduh. Datang. Sorry Lila. Antri. Ngantri kan bulan puasa tutup kene urang ge gegedor. Oh nya. Aman di dia di mobil? Aman. Martabak rasa kacangan beak we teh di kebon hiji. Oh baik Teu naon? sok. Tiga, pura-pura wudhu. Aduh, makan tadi puasa besok. Loba gogodana, lapar, pang. Geus beurang kieu hayang minum, haus pisan. Kumaha carana? Di imah aya kolot. Ayeuna mah pura-pura wudu pokona mah. Di ditu. Mudah-mudahan nu ningalikeun. Teu kuat haus. Mesti nganu ningalikeun kita kehalangan kubu.
Nomor 4. Bangun tidur lupa. Aduh. Mas cangkir gini kita. Jam barahannya. Jam tadi bisa isu nih. Keberangan ya mah euy. Aduh. Coba haus. Oh, kain teh keur puasa. Lima. Rumah sepi. Aduh, lapar. Aduh, lapar. Aduh, laki naik ka maghrib jaba. Aduh. Aduh. Tapi asa rehe we di imah teh. Ku. Bang Jat. Ku. Wah, gak usah saha ieu ngomong bengkut. Di dia we. Aduh. Asa aya batu bata kagengnya. Nomor 6. Godin di hutan. Sok siasahan sok Godin di leuweung, ngaku. 7. Puasa tapi rewel. Mak, jam baraha ieu mah? Enggak bisa maghrib teh lah. Namun sia teh. Ayo we kogoroan. Ieu maghrib dila keneh. Kalau dilakene kari koge jam 2. Ya ampun. Aing. Sok-sok we sare ame parat puasana nepi ka maghrib. Oh, ya udah kena tuh mah. Maker masak. Jig gitu. Gua emak galak pisan. Aing. Siang kakehen mah. Hari tadi nanayakeun maghrib, hari geus maghrib molor wae sia bebelet. Bebelet. Kehen. Udah, geus bisa. Awe. Udah bisa dipodaran wae. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru dari Mas Rum. Hatur nuhun.